Duh, nah cai teh ieu teh leutik-leutik teuing nya, can ngocor-ngocor. Ayo mani sia. Alah heuh. Tukang warung. Ayo. Aduh. Itu tinggal itu tuh. Alah. Aduh. Aduh. Dia kenapa? Tinggal itu. Cicing ayang melong. Cicing mana? Mana bisa terwisen cicing, orang gak dateng melong. Aing seutik. Seutik kan. Tinggal itu. Podas gitu. Mana tong melong bisa terwisen, orang gak dateng melong dah. Di mana tuh? Gede po. Gede naon ah, mana? Gede. Yuk lah. Segede bandros. Mana tong melong? Mana buat orang gak melong cicing tuh. Aduh, Sampai suka panggiheun. Wal, imane dah gandeng ku cai cicing. Tuh, Keburu enggeus mandina. Anjir. Wah. Aduh, anjir. Nasar aya nu ngobrol, itanya di mana? Suara anak agak aya. Perasaan modern. Aduh, kenaon maneh didinya barudak. Jika barudak si Leto dibejakeun sia segera ka indung bapana. Tuman leutik-leutik geus ngarintip. Aduh, sia. Hadieu saya geus sadar heblok. Hadieu. Nah, darek ngetepel manuk kok. Tuh, tingali tuh sayang piit lebeut gitu tuh. Sok tuh ketepel. Barudak pika sebeleun ku aing mah sia dibejakeun ka indung bapana jika barudak si Leto eta mah apa da jelema hiji-hijina jeung budak si Badlun. Nah, jeung dibejakun nya. Tuh, batur-batur ngalah manuk. Kitu keur ngalah manuk bejakun dateng ngintip. Bung toing ngintip nu mani da dosa. Tuman sia leutik-leutik naon bejakeun sia ka indung bapa maneh ku aing mah tuman leutik-leutik si Leto tapa mana cigana teh budak si Badrun. Tah ieu nu ngintip mah tah. Siapa nu ieu nage? Maneh nu ngajak nage? Maneh nu ngajak nage? Tadi keur leumpang itu cenah nu eta. Tapi tah si ieu da keur leumpang abi mah tadi ge. Sok sia ka dieu aing dibajakeun ka indung bapana. Keur mandi asa tegara renah deuing. Cing sok wis cek. Cek. Lain cek. Aya eueuh suara urang. Ada eueuh. Ngapira aku eueuh sama torek meureun ah. Sok itu tarik suara urang, manya eueuh. Nah, ada eueuh kela. Nya heueuh eta maneh nilep kitu tuh. Lempengkeun ulah nilep, matak teh kadenge maneh di dinyana ngumpul. Tah kudu kieu sakeunana teh ulah kieu teh tah ulah kieu kudu kieu siap bolon teuing ih nah nya kudu kieu tah Sugan teh bisa nilep kieu. nya henteu tuh jadi ngagunuk tah di dieu isi sora teh maneh Salah meureunnya. heuh tuh bodong sama Heuh atulah ku menu ngarti we urang mah. heuh sok atuh somah nas didenge-denge beureung jeung nyebut torek di ka urang situ sok atuh buru awas mun teu balik deui ku aing diajetkeun kieuna sok buru atuh
Cek, Hah? yang rokok tah. Rokok naon? Bismillah, we sabatang. Menyangan sabatang. Ada priogin sabatang. Sabatang wae. Sabatang. Nya teuing. Contosan. Mana adanya? Sabatang wae ya teh. Sabatang lah. Kela. Ya. Mang Tommy terus di mana? Biasa we cek abi mah bade eta ka balong ya. Oh, ke Balong, maculnya. Iya. Ka balong mah ya eta aku maco atuh geus atuh cek. Aya eta cek nah di anu kitu. Iya tos ibak geura tadi teh aya murang kali duaan Mang Tom punten pangawartoskeun. Noong geura teh sopan. Anu mana barudakna? Eta geuning anu kribo-kribo kitu sareng murang kalina Badrun terang teu? Ah, atuh terang. Kita mah nu sok ngaladog ka balong abi atuh cek. Oh, paingan da eta duaan geura ngintip ka penak pisan nuju noong. Nuju noong ya. Nuhun, punten we pangawartoskeun nya Mang Tom. Nya. Abi da izin geura bade ibak pisan na noong we duana bisi kanu sanes. Oh, muhunnya gitu. Pangawartoskeun nya Mang Tom. Nya. Aduh, eta barudak kageng milik. Barudak. Ngintip si Ece Dewi. Aduh, aing katitik gede milik. Awas teang aing sia barudak. Cek, kalau non. Aya wis. Aya. Nya curang ge tong ditilepkeun. Dilempengkeun mah aya leuheung ari aya mah tuh. Atuh pokona mah. Berarti urang bodohnya. Lah. Ya, cek 1 2 3. Pengumuman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Galenona yo 500-an tahu bulat dede. Kalapa mudana yo. Gitu ganti. Indo es krim enak, sarebungan saleta, yang cerikan budak. Oke, gitu ganti. Mane kurang ngintip jadi kebanggihun. Kan mah nih nu ngajak lagi. Urang dibejakeun sok nu urang. Oh, urang geus sarua we kumaha mun dibejakeun sok. Mane da kana ngajak ngintip. Kan mah nih nu ngajak nage mah nih. Naon keulin lah. Kan minjem, mung ah. Mane ngadan deui. Oh, jeung maneh geuning euy. Injeu mah. Mane tuh ulah ede. Eta mah mah dasar keneh. Atuh mane eta ede. Teh grabeun tah maneh wayah kieu ke sare keneh. Eta deukeun. Itu mah ngalibur wae. Eta maneh mah gerak. Beun tah wayah kieu sare keneh. Eta mane deukeun ih sama bolodog wae. Bari. Itu marik euy. Itu marik. Acan. Nah teka dele. Poho. Acan. Si itu teka di marik teu. Can ka dieu. Oh, can ka dieu. Acan. Tarikan ngomongna. Acan. Urang. Ya mah maneh mah tuh bisa hancip. Tingali bisa hancip tadi mah. Itu bocip. Awan. Itu. Bawa sok bawa. Urang Bawa cip. Udah penting. Deui maneh naonan budak penting gituan. Sok ketepel banget ketepel. Buru. Sok buru bukeun gua. Sok Bikeun. wah. Sok kenula, sok urang. Nah hanya maneh. Bikeun. Col. Ajaran atuh mana dagoan itu mana butuh mana mah. Oh, jadi rijek eta na ah. Ngomong. Si Manon goreng patut. Bau urut maneh Manon ieu. Si Wisnu ge hese beunta. Sare wae. Ngalinur eta ge lempang ge cip. Hancur. Ayo ah rame ya. Angkot rame tapi ngajaran. Kemana yeuna tuh? Kemana we itu ya?
Menon. Ngintip mandinya. Ngintip mandinya. Di mana? Dewi itu bebet dia urang mah kok. Teuing tah apa lah tuh. Ecek si Aceuna kumaha ciri-cirina tuh. Oh, anu keribo. Emang orang keribo kan cetak orang mah. Mana asup main aja ngurek eta si Dewi. Tuh, ngepanduaan beneran tempatan orang mah keur main. Halo. Waduh, urang mah. Halo. Budak mana waduh, urang teu percaya. Cuma Ayo nama. Neng, ayo nama kurang jelaskeun heuh ka Ceu Dewi. Ka Ceu Dewi nya. Ayo. Motor pokoknya jewir si Menon. Nya, nah naon deui? Teuing. Ketepel. Sok. Naon eta? Sidik deui. Beunang itu. Disirah kena. Gila sih murah tuh. Cing gerak.